Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya duraba nu jauh di turun nu angani pada saat anu dubuh keterangan di lempur matu dayeuh manis bancer karang pamedangan. Pilih pada ngiring kurang ngabas. Ya, ngabaso catet ngabaso. Tempat ngabasonan nembe dibuka. Suka anu aya bonus, mun eueuh ge mayar we. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Wartosna ngabaso. Iya namina baso Malang, tetapi tidak semalang nasibnya. Tentu saja nggak Malang. Surak. Luar biasa kan mitra sadaya, dorabah di mana we ayana. Pepeje anu tos nyobian anu teu acan sanes bade ngabibita. Ieu mah bade nyobian. Saur beja tatangga, ieu baso pang ajib-ajibna. Bilih teu percanten urang cobian. Kang. Ya non. Ya mie, ya. Baso goreng. Nah, kan saya mitra sadaya, baso goreng upami dina bahasa Sunda goreng teh goreng. Upami di dieu mah maksudna goreng teh baso anu diolah, digoreng nganggo minyak. Gitu nya. Sanes baso goreng patut, sanes baso kenging ngagoreng nganggo minyak, nganggo lisak. Nah, cobian. Pami ya. Siomay goreng, sarua goreng ya ge, tapi dan goreng patut. Ya. Batagor sarua tahu digoreng. Ya. Dibaledokeun kana tarang, pami batana unggul nyeri, upami ieu mah raos. Nah, ya. Res terus kieu kumaha? Dihitung dulu. Oh, dia. Tadi heula cenah. Neng. Jangan. Ini antang. Kurang taros. Ayeuna giliran challenge tantangan. Kurang taros da babasan sepuh kamu. Ojang jajake anu garagah akang Raden Saroleh ma bapa anu waluya nini aki anu jalembar rezeki paranjang yuswa. Saat janten kieu masih ditawisan keneh bade eutna naon. Aya Cibujan. Eutna Cibujan nyanakna lira. Hei. Upami dina ngawaos itu aya challenge, aya tantang. Di antawisna, neng orang Sunda kan? Kadana orang Sunda? Sakuping babasan sepuh kapungkur kulina teh kieu mepen deh hate maksudna naon mepen deh hate ngajak bobo mana ngajak bobo cenah picilakaeun tangan poe jemujan kumaha kabur deui terjadi apa teh? Upami teh tiasa ngawaler udah kieu. Angkat tangan. Ampun. Ampun sok, ampun sadayana ampun. Ampun. Daek ke digawean. Ternyata teu tiasa ngawaler. Nah, ayeuna urang ngabasoh heula. Selamat menikmati. Anda mitra sadaya, dulur abah di mana wae ayana nu jauh di Plemuran nu anggang di padesaan anu dumuk teperangan di lembur matu Banjar Karang Pamedangan. Punten, ieu mah punten. Upami ningali roreng eta kade ulah macem-macem. Eta teh salah saweos mitra strategis. Alah, ya aku bang, itu ya aku. Upami nu ieu, iyalah. Tinggal tah. Bintara Pembina Desa.
pegawaian nanti ke desa we da tugasna gitu nya banyak banyak bini di desa. oh da ramang ya bapak-bapak teh abang sehat bang abang sehat abang sehat upah minu itu tiluan nah eta mah pembantu umum jadi bagja ayeuna silaturahmi di Baso Malang. Catat Malang tidak semalang nasibnya. Cuma ngaranna wungkul Malang teh. Nu puguh mah ieu baso aya di Garut. Tuang raos we. Kan camitra sadaya tuntas nuang baso ayeuna giliran nepangan salah sawios perwira di Kodim 0611 Garut. Pangarsa Kapten Dedi salah sawios pupuhu di kantor Koramil Tarogong. Terusnya, menannya. Jantan Koramil Tarogong teh nyepeng sabara desa. Koramil Tarogong nyepeng 2 kecamatan. 2 kecamatan. 18 desa, 18 kelurahan. Tuh, Jadi nyo. 25 jumlah. 25 desa kebayang teh ngurus rakyat. Iya tah ujung tombak mana tadi ya. Dada heula. Ya. Tuh. Ah, Bang Dedi. Iya pan nuju ngawaos teh ngawangko ngabas latos na atas atos. Di antawisna aya challenge aya tantangan nu kada dipecahkeun tumali sareng babasan. Babasan sepuka pungkur sok aya istilah mependeh hate ngabeberah mana. Numutkeun abang eta maksudna naon? MPDHT atau ngabeberah mana teh nenangkeun hati Nenangkeun hate supaya tenang, tenang, supaya regret merenah. Tur tumanina lahir di mana? Lahir di Bandung. Orang Bandung. Ada pantesan atuh da. Upami ninggal keureut mah ya keureut seberang. Tapi ternyata dalam Gatot Dedi atuh. Nya upami Dedi mah Alhamdulillah pernah di Aceh. Pernah di Aceh? Pernah di Ambon. Di Ambon? Baik. Ambon Manise. Ambon Manise aya. Aceh aya. Hanapeng Hanainong. Hah? Hanapeng Hanainong. Hanapeng Hanainong maksudna? Eueuh duit UHWB. Eueuh duit UHWB. Eueuh duit eueuh pamajikaneun. Hanapeng? Peng bukan duit. Hanapeng. Tidak ada duit, tidak ada uang. Apa tidak ada duit, tidak ada uang. Jadi lamun teu boga duit mah awewe ngajauhan gitu intina mah. Ku pamajikan ge ditajong teu boga duit. Paling ditanya apa? Malik ditanya, iya bener bahasa Aceh atuh. Nah, kan tapi tersadaya Gundem Catur sareng Kapten Dedi masih berlanjut. Di antawisna kumaha situasi ayeuna teh? Kan ieu Covid terus masyarakat kumaha ya, Bang? Temuan di lapangan. Situasi ayeuna khususna Tarogong ya lumayan lah. Salah satu Tarogong teh penyumbang mungkin ya. Penyumbang Covid terbanyak juga baik kaler maupun hidung. Sehingga perlu diajarkan langkah-langkah. Di antawisna naon? Langkah-langkah ya tetap sesuai dengan protokol yang ada. 3M. 3M. Masker. Mana maskerna tah? Iya maskernya tapi Nah, teh mau heula Bang bisa disangka make masker. Tah, ieu masker. Troreng maskerna. Pakai masker terus? Masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu harus dilakukan, wajib. Nah, terus kan aya persiapan untuk divaksin. Masih seueur wargi urang anu alim sudah divaksin. Naon maksudna tah? Kumaha kita situasi? Sebenarnya mah belum alim. Itu mah karena mungkin mendapat berita di media sosial yang kurang bagus. Yang kurang bagus lah atau mungkin bisa aja hoax mungkin tidak mengedukasi lah ya. Padahal kan di daerah sendiri baru tadi dilakukan simulasi. Jadi masyarakat secara umum belum tahu. Berarti pada prinsipnya atau siapnya warga di Tarogong? Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi yang akan dilakukan mudah-mudahan mereka Abang grade keberapa kan ayah calon vaksin prioritas termasuknya pejabat publiknya. Jantan kaca mitra sadaya ulah hariwang ulah ringrang kunaon margi komandan urangga di Tarogong kaler tau siap divaksin. Jantan kaca mitra sadaya dulu raba di mana wae ayana di suklakna di siklukna di lembur di kota upami atos di ulem kedah divaksin wayah nasubing margi
eta salah sawios anu tiasa nyalametkeun urang tina ancaman si Covid. Margi ayeuna masih Covid bisa. Sakitu nu kapihatur pangampuran nu kateda urang teu dan dihandeuleum sieum urang teu da dihanjuang siang paranti nyokot tinggalkeun babasan urang. Hatur nuhun Abang waktosnya sadayana kanca-kanca sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.